Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul Neng Jejeh karangan Ibu ETS anu di sarungsumku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng atanapi carita Tatar Sunda teh didugikeun ku channel YouTube anu dipikamemet ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi, para pemirsa YouTube anu mika cinta, mika landep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Pilih aya nu hoyong dikintun salam tiasa ngintun dina kolom komentar bae nya ka para wargi mitra kaum dangu sadayana. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-12. Tanapi bagian anu ka-12 sakumaha anu kauninga dina dinten kamari hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun masih kaayaan di Purwakarta teh nya harita Neng Jejeh di uber-uber ku si Leunyai oge Den Ahmad teh harita papenak jeung Jang Wahyu oge Neng Jejeh. Kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami Bandungan bae ku sadayana pamugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge tiasa janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Barang harita teh si Leunyai geus tepi ka hareupeunna Jang Wahyu manehna mani mureleng naksir ka luhur ka handap. Terus merong siga ambek sarta ngajebian deui kawas geus adat si Leunyai lamun teu jebi teh teu ngeunah meureun da saban-saban patepung teu weleh ngajebian. Harita teh Jang Wahyu sebeleun pisan lamun geus dijebian teh mending mun bibir si Leunyai teh teu kandel jeung teu jeding meureunan mata kabita tapi da ieu mah bibir si Leunyai teh teu beda ti lentah bae anu eukeur nyoco bitis nya gede nya matak gila matak sebel ningalina. Wahyu teu era maneh dipuntangan ku nu geulis ha ceuk si Leunyai teu pupuguh teh jojo ngambek. Pananyana ti si Leunyai ku Jang Wahyu teu dijawab. Sieun karo-karo gelo nu matak diantep bae henteu dideuleu-deuleu acan atuh si Leunyai teh ambekeun rasana teh disapirakeun. Nu nanya teu ditembalan atuh pok sakali deui manehna teh nanya ka Jang Wahyu. Hei Wahyu, kunaon si lain teh teu ngajawab? Torek si lain teh Wahyu. Jang Wahyu komo disebut torek mah beuki kaheuleuun pisan si Leunyai teu ditembalan kalah gap nyekelan Neng Jejeh. Ramokna dirameus-rameus atuh si Leunyai panaseun beungeutna kadeuleugeuneuh. Ari daun ceulikna harita teh ngadadak beureum. Eta jadi hiji tanda getihna naek ka luhur. Aduh kumasep sia Wahyu bake jeung mencetan ramo nu geulis sagalanya. Awas sia dibejakeun ku aing karamakna ke. Ceuk si Leunyai siga nu beakeun akal. Neng, urang ngalih bae ka palih wetan yuk. Ceuk Jang Wahyu hareup teh ka Neng Jejeh. Mangga engkang ngiringan bae abdi mah Kang. Jawab Neng Jejeh harita teh bari ngareret kana babantunanana. Henteu loba pikir deui babawaan Neng Jejeh teh ku Jang Wahyu jung diangkat ti dinya. Sakara leumpang ngaleos di tempat eta si Leunyai mah ditinggalkeun teu direret-reret acan. Atuh manehna teh mani olohok ambekeun ka bina-bina sabab eta panghinaan anu nanya teu ditembal ceuk si Leunyai teh. Barang si Leunyai nyorobot arek newa ka Jang Wahyu gancang ku Den Ahmad di huit. Mere tanda ulah kitu atuh si Leunyai teu kebat ngan tinggal nafsuna bae anu yakin ngagugudug.
Kaciri dina napasna naik turun gancang pisan bari merong semua ambek siga nu hayang ngerekem. Halusna Den Ahmad kalem teu kasar teu ceroboh rada terang harga diri nu matak manehna nyarek sabab bisi kawirangan. Tapi ari hate nama manehanana oge teu kuat sabab rasana katitih ku lalaki sahandapeun ceuk dina pikiranana. Ngan kapaksa nahan bae sabab bisi kawirangan atuh pok manehna ngomong ka si Leunyaay. Ke heula Leunyaay, sabar euy. Ceuk Den Ahmad bari neuteub hari teh Kajang Wahyu. Den, urang hantem bae Den, keun abdi anu gelut nama. Ceuk si Leunyaay maning kerot tina bakating ku ambek. Salah euy Leunyaay, kitu teh. Keun heula antep bisi cilaka ku pamolah sorangan euy. Ayeuna mah anu kudu dipikir teh soal pikahareupeunana. Sabab teteh lah neng jejeh teh gejalana kitu mah geus katarik pikir ka hompet hate. Siga nu geus lila pisan manehna patuker tineung kaciri dina lampahna euy. Kuring mah moal kapalingan. Jawab Den Ahmad hari teh bari neuteub ka neng jejeh anu montel Kajang Wahyu. Wah, katarik pikir ditinggang kikir ku abdi mah Den. Urang hompet dina kelek sina tepikeun kangelel. Mangka kelek abdi mah bau geuraden. Keun urang hajar. Ceuk si Leunyaay hari teh bari rek nyampeurkeun deui. Montong Leunyaay, montong disampeurkeun euy. Ceuk Den Ahmad hari teh nyentak ambekeun meureun pedah si Leunyaay getas harupateun. Ari atos rek dikumahakeun atuh Den, maknya rek diantep bae jelema siga kitu teh. Jawab si Leunyaay kurang puas kana jawabanana Den Ahmad siga nu jejerih pisan manehanana teh. Teangan akalna atuh lain ku kakerasan di tempat ieu mah euy Leunyaay. Lamun bisa mah urang ngakal heula euy. Reg Den Ahmad hari teh eureun heula nyaritana. Kumaha Den? Ceuk si Leunyaay hayang nyaho. Kieu Leunyaay. Jawab Den Ahmad bari haharewosan hari teh ka si Leunyaay. Si Leunyaay unggek-unggekan di bejaan Den Ahmad teh manehna satuju pisan. Malah hatena teh bungaheun tugudu make jenggelut. Ayeuna mah tenang bae bari melong Kajang Wahyu anu harita ngarendeng nangtungna sareng neng jejeh. Kang, aya naon Den Ahmad teh katinggalna teh haharewosan sareng si Leunyaay Kang? Ceuk neng jejeh harita teh hariwangeun. Ah, tong ngemut-nemut nu karitu neng urang mah. Wahyu hari teh ngajawab ngagedean hate neng jejeh. Boa-boa bade ngarah ka engkang da katawis tadi masih ganu ambek geuning. Ah, naon araheunana engkang maneng? Di arah perhiasanana da teu gaduh ali-ali acan. Di arah anggoanana da henteu nganggo tropikal. Di arah erlogina engkang mah da teu gaduh. Jawab Jang Wahyu tenang pisan sigana teh padaha mah manehna oge nalingakeun kana gerak-gerikna Den Ahmad teh. Kumaha upami bade ngarah jiwa engkang? Ari jiwa raga engkang mah kagungan Allah neng, teu rumaos ngagaduhan engkang mah. Janten engkang mah teu sieun nya. Sieun mah kedah kusalah atuh neng. Engkang, sadayana kecap engkang narik pisan kana hate abdi mah. Ceuk neng jejeh bari ngalimba sarta nyekelan deui leungeun Jang Wahyu. Neng, ceuk Jang Wahyu hari teh lalaunan. Hah, aya naon Kang? Jawab neng jejeh hari teh bari neuteub deui ka Jang Wahyu. Tuh tinggal neng kareta api teh atos dongkap ayeuna mah. Mugi-mugi urang sing enggal sumping ka Bandung. Kalawan kasalametan nyang Kang. Sumuhun tangtos eta maning.
Jawab Jang Wahyu bari imut harate ngagalenyu. Kuik, kuik, kuik. Hatong kareta api harate disada. Atu are anu ararek tarumpak teh manit ribut ngadeukeutan kana rel kareta api, malah Neng Jejeh sareng Jang Wahyu oge kabawakeun ngadeukeutan bari ngajingjing babawaanana. Barang reg kareta eureun bereset teh anu naik nya kitu deui anu turun teu puguh deuleukeunana ti hot-hot paheula-heula. Atuh ti lawang teh metet kuno keur pasesedek, silih surung silih dempet pahayang-hayang ti heula. Leungeunna mani pakupis meureunan sieuneun ragrag. Tah ieu teh kedah budaya kieu teh kedah dirobih nya. Jadi can aya budaya antri gitu ti kapungkur teh di urang teh. Jadi budaya antri teh peryogi. Jadi mayunkeun anu keluar gitu nya. Tah engke tos beres nembe nu bade kalalebet. Nah gitu. Jadi kedah aya budaya antri di urang mah tara salabarnya. Neng, mangga atuh ti payun, cek Jang Wahyu bari ngareret ka sileunyai anu aya di tukangeunana. Neng Jejeh teu loba omong, terus manehna teh hanjat dituturkeun ku Jang Wahyu. Ngahaja bae dijaga tapi keun kaadek pisan tonggong Neng Jejeh teh rapet kana dadana Jang Wahyu. Ngarah teu aya nu ngaganggu kitu cek hate Jang Wahyu meureunan ngarasa lebar. Tapi neulekeun kitu teh sileunyai beuki ambekeun sabab ceuk kikir manehna si Wahyu teh ieu aing bisa ngagendeng nu geulis. Atuh gancang bae naik maksudna mah arek nyele, malah masih ku Jang Wahyu ku manehna teh dibadug tepi ka ampir-ampiran Jang Wahyu harita labuh. Neuleuh polahna sileunyai anu babadug matak ambek atuh Jang Wahyu keheuleun. Teu tatapasini deui jung Jang Wahyu teh ngangkat suku. Kejret sukuna sileunyai teh harita keneh dijejek. Tarikna ka bina-bina sileunyai mani ngagoak sarta jeleng luncat ka handap bari jeung engke-engkean. Henteu beda ti budak anu keur ambil-ambilan. Sileunyai harita teh anu kacugak damani engke-engkean kacugak ku kaliage. Den Ahmad manireuwaseun gancang muru ka sileunyai sarta harita dikaleng didiukeun dina bangku. Atuh sileunyai teh nyengir bari ngalaan sapatu ari breh kukuna geuneuk. Siga nu katinggang beusi kumanehna diusapan bari melong ka Jang Wahyu anu harita geus asup. Harita teh juragan sep stasiun mere tangara ku piluit manitarik. Yen harita arek indit panumpang kudu sadia barang piluit ditiup ditembalan ku kandektur sengok hatong kareta teh harita mere tanda arek indit. Geleser kareta maju atuh sileunyai teh lumpat bari jeung ingkud-ingkudan sapatu teu ditalingakeun teu ditalikeun dina bakating kurusuh atuh manehna asup teh di CR anu pangtukangna dituturkeun ku Dan Ahmad anu nyekelan leungeuna. Engkang dikumaha ku engkang teh sileunyai teh engkang? Ceuk Neng Jejeh harita sanggeus di jero. Katincak panginten Neng, ceuk Jang Wahyu harita teh henteu daekeun ngabejakeun anu sabenerna mah. Moana naon kitu engkang? Ah, tong diemutan atuh Neng perkawis nu kitu mah keun be antep sileunyai mah. Harita kareta api ngadudud hatongna mindeng ditabeuh sengok deui. Atuh henteu kungsi lila hal teu loba nu kaliwat malah mah waktu harita geus ngaliwat ka Padalarang sarta geus cunduk ka Bandung reg kareta teh eureun. Leunyai, buru-buru euy, bisi kapi heulaan ku Neng Jejeh. Ceuk Den Ahmad harate ka sileunyai.
Silenyai sareng Den Ahmad harita keneh ge tarurun sirikna teu lumpat bae malah manis sakolepat manehna geus di luar sarta terus ngincit bae rek muru imah Neng Jeje malah terus tutumpakan hayang gancang-gancang datang arek ngatur siasatna. Sabalikna Neng Jeje mah jeung Jang Wahyu hararese teu resepeun pasasedek kalah nunggu kosong bae sarta bari nungguan tepok Neng Jeje harita cacarita basana teh mata kulas. Kang, naha abdi teh mani lungse-lungse teuing nya Kang. Naha bakal aya kajanten naon atuh. Ah, ulah sok seueur emutan atuh Neng. Ceuk Jang Wahyu hade teh bari neuteub ka Neng Jeje. Omat Kang. Abdi jajabkeun nya karo rompok. Kitu moal kuak ieu kitu sepuh Neng ka Engkang. Ah moal Engkang. Keun abdi anu tanggung jawabna. Jawab Neng Jeje harita teh dumareuda. Sanggeus rada lalawong mah terus harita Neng Jeje jeung Jang Wahyu kalaluar sarta terus kana sado rek muru ka Tegalega ku Jang Wahyu dijajabkeun. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, lamun sepi ku sepina asa keueung eueuh batur. Culang cileungan duaan tungtungna asa saredih rusras inget ka putrana. Harita teh Juragan Sudira alum dipayunan ku istrina harita keur ting haruleng ngobrolna paduduaan. Ngupat putrana nu jaba tos 3 dinten lamina nuju nganjang ka bibina nu aya di Purwakarta. Malah ibuna Neng Jeje harita teh dumareuda kawas aya kila-kila nu bakal jadi dodoja ka rumah tangga anjeunna. Sabab hate ting sereset bibir panon ting karnyud sakedeung-kedeung sumeblak teu paruguh rarasaan. Asa jauh panineungan siga nu ngumbara bae inget ka lembur sorangan atuh pok bae nyarios bari neuteub ka rakana. Apa kunaon abdi teh ieu teh hate teh sing sareblaknya tara-tara ti sasari jeung nyolok inget ka Jeje nu ayeuna keur nyaba abdi mah hariwang bae sok inggis ka kenging bahaya di perjalanan teh cilaka manehna teh kenging musibat ceuk ibuna Neng Jeje hade teh bari neuteub ka rakana. Ari carogena ngupingkeun saur istrina harita teh Juragan Sudira kerung siga nu milu mikir. Sabab anjeunna sarua ti belat inget ka anak atuh pok bae ngawalon soanteuna teh laun pisan. Ibu, kaayaan hate ibu teh sarua pisan jeung apa. Pikiran apa gitu tentrem ieu teh mindeng inget ka Neng Jeje. Abung anak ngan sahiji-hijina anu masih hirup keneh babarengan sareng urang nu matak misah sapisah sakedeung teh karasana teh meni asa lila pisan ibuna. Tungtung nama urang teh sumelang sok sieun kumaha onam akibat tina kanyaah siga nama eta teh. Tapi eta kamelang teh nu leres taya dasarna ibu sabab Neng Jeje teh geus gede. Manehna teh geus parawan, meujeunna geus boga salaki. Atuh sakolana luhur, geus loba pangalaman. Jadi urang teu pantes melang kaleuliwihan teuing siga nama. Jawab Juragan Sudira harita bari ngusapan raraina. Waktu aranjeunna ngobrol peceng heuh teh aya tamu diiringkeun ku silenyai atuh anjeunna ngagebeg ningali eta tatamu teh. Terus bae dipapagkeun sabab ningali sorotna sigana matrah ningrat eta tamu dicalikeun bari pok ditaros heula. Bade ka saha aden teh? Bade ka bapa, ceuk Juragan Sudira harita teh bari manggut.
Leres apa ieu abdi teh dibantukeun ku ieu kupun leunyai abdi teh. Jawab Den Ahmad bari manggut deui cong ngajak sasalaman ka Juragan Sudira sareng ka istrina. Nuhun atuh, mangga Den, cali. Jawab Juragan Sudira bari ngajak tamuna ka jero. Ge harita teh dariuk dina kursi. Sanggeus diukna merenah pok si leunyai teh cacarita siga anu heueuh bae. Hapunten Juragan, nu mawi abdi dongkap ka dieu teh anu maksudna mah nganteur ieu dunungan abdi jenenganna teh Den Ahmad. Ari bumi nama di Kalijati, putrana Juragan Camat Pangsiun ti Purwakarta. Ceuk si leunyai ngabohong hayang kaandal meureun. Kitu nya leunyai, ai kitu aya naon? Jawab Juragan Sudira hate hayangeun nyaho maksudna Den Ahmad. Kieu Juragan, nuju anjeunna di Pasar Rebo di Purwakarta kantos patepang sareng tuang putra Neng Jeje. Ari di ditu nate nganjang ka bibina saur nama. Bari sasadu dipiwarang ku Juragan ngadeuheusan ka bibina yen parantos nikah tapi henteu ngawartosan. Ari kaditu nate sareng carogena. Tapi barang Den Ahmad uningaeun aya urang Bandung teras ngawartosan ka abdi naroskeun wawuh henteuna. Atuh kantenan bae barang gok teh abdi ngagebeg. Cek hate abdi teh piraku Juragan Sudira mulung mantu kadahuan abdi nu miskin sarta tos maledog ka Juragan kitu sanes. Abdi teh ngarumaoskeun ka pungkur seueur lepat Juragan. Tapi lamun heug ayeuna ningal dunungan ditipu, putrana dihina dina, abdi teh bet henteu mikeun. Nu mawi enggal abdi teh ngadeuheus kasaksian ieu ku Den Ahmad. Seja ngawartosan bae supados Juragan enggal nyusulan ka tuang putra anu nuju guyer bae ngaku-ngaku jeung salaki. Tah kitu Juragan. Ceuk si leunyai bisa pisan ngadukeunana teh. Perwargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedap wilujeng wayah kieu ka sadayana mitra kaum dangu anu masih keneh manco dina dongeng endong wasiatnya. Hapunten dina dongeng Neng Jeje. Karangan Ibu Eti S anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-12 nya pamugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahan. Oge ka para wargi mitra kaum dangu sadayana mangga ngawilujengkeun wilujeng boboran siam 1440 Hijriah. Hapunten lahir tumekaning batin minal aidin wal faizin ka sadayana mitra kaum dangu sadayana. Mitra dongeng Mang Aa nya sakali wilujeng boboran siam ka sadayana. Wilujeng wayah kieu ka Ibu Entin Kartini di Buah Batu Bandung nya. Kumaha daramang sadayana wilujeng boboran siam ya hapunten. Ge ka Mamah Andri. No aya di Dubai nya. Haturan wilujeng boboran siam ka Mamah Elhatman oge ka Parohendi nya. Oge ka Ibu Enji oge sami aturan wilujeng ngadangukeun ka Pak Guru Yana Mariana ya kumaha damang. Oge ka Pak Yayan Sopian Sauri di Kuala Lumpur nya. Aturan wilujeng ngadangukeun ka Pak Ade Sukarna oge wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka Teh Deti Sulastri kumaha damang wilujeng boboran siam ya. Apunten Mang Aa nya. Oge ka Pak Tedi Rahmat aturan wilujeng ngadangukeun ka Pak Dadang Bohim oge kumaha damang Pak Dadang Bohim oge ka Pak Nana Samsudin ye di Buah Batunya wilujeng boboran siam bae ka urang Ciamis ka Teh Tami Malihah kumaha daramang urang Ciamis oge ka
Bapak Uwan Sumarnanya di Kampung Sukabanah Barat Cikampek ya Karawang aturan wilujeng ngadangukeun oge ka urang Jakarta ka Pak Udan teh kumaha Pak Udan damang teu mudik rupina Pak Udannya ka Pak Soehartono asuh oge di Bintaranya aturan wilujeng ngadangukeun ka urang Tasik ka Ibu Dr. Yulinda Belia sareng ka Kang Setiabudi wilujeng ngadangukeun bae oge wilujeng boboran siangnya ka Payaya Subrata oge sareng ka Pa Obi ya di Cileungsi ka urang Bogornya sadayana aturan oge ka Teh Linda Imut ka Ibu Indah Renalda Kemala oge kami ka urang Sukamandi ya ka Pak Muhammad Suyanto kumaha damang wilujeng ngadangukeun bae ka Teh Iis di Riyadnya aturan oge ka Mamah Gina di Karawang lajeng ka Ibu Tati Mariani wilujeng boboran siam wilujeng ngadangukeun ka Ibu Tate Daryati oge aturan oge ka urang Garut ka nenek teh Neneng Hasanahnya aturan ka Kang Dego oge di Cimerang sareng ka Teh Mutia Wangsih aturan wilujeng ngadangukeun oge ka urang Banjar ka Pak Prabu Arjuna kumaha damang wilujeng ngadangukeun lajeng ka Pak Agus Somantri di Garut ka urang Serang ya ka Pak Ahmad Ropai aturan wilujeng ngadangukeun sareng ka Bapak Taryo di Jambi manawi Bapak Taryo mudik atanapi henteu ya atuh nu sanesna mah dikumkeun bae ka sadayana nu masih keneh mikalandep masih keneh manco dina carita Tatar Sunda neng jejeh ieu pamugi sakali deui ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana supados teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongeng. Abdi teh ngarumaoskeun kapungkur mah seueur lepat juragan tapi lamun heug ayeuna ningal dunungan ditipu putrana dihina dina abdi teh bet henteu mikeun nu mawi enggal abdi teh ngadeuheus saksina ieu Den Ahmad sejang ngawartosan bae supados juragan enggal nyusulan katuang putra anu nuju guyer bae ngaku-ngaku jeung salaki cek sileunyai hade teh bisa pisan ngadukeunana teh ngadenge beja kitu teh rei ramaneng jejeh benduk kagosokan ku sileunyai geus komo deui ibu nama ari tamani olohok cimatana geus nyalangkrung meureunan asa kahina atupok anjeunna naros basana garihal pisan nu bener sia leunyai piraku anak kuring ngalakukeun kitu patut cek ibu naneng jejeh bakat ku ambek ulah benduk ka abdi atuh juragan ieu nu dibantun ku abdi teh saksi menak anjeunna teh piraku aya menak gede bohong cek sileunyai tenang bae da geus meunang ngatur ti tadina jeung geus kapikir kitu pijadieunana jeung saha ngalakukeunana kitu teh leunyai cek ramaneng jejeh hari teh nyorongot deui sareng Jang Wahyu juragan abdi mah sanes ngadoni mung ngawartosan abdi mah ngawartosan bae ka juragan teh margi ari terang-terang teuing heug teu diwartoskeun mah abong mangga enggal buktoskeun geura ka Purwakarta meungpeung haneut keneh malah babadan tenan oge ka ambe nyaeta lamun kaparogo ku juragan di perjalanan bade nyebatkeun anak teh nyuhunkeun dianteur cenah ari kabibi nama nyebatkeun salaki tah eta abdi mah ku kituna nu janten kakeuheul teh beuteul raos gaduh tilas dunungan dikerja bodoh ceuk sileunyai bari ngareret ka Den Ahmad pok neruskeun omonganana tah mung sakitu Den abdi mah nyuhunkeun disaksian teh mangga bae ayeuna mah kurang wangsul ceuk sileunyai hade teh bari amitan ke heula leunyai ceuk juragan Sudira pameunteuna geuneuk bakat ku ambek jeung wirang sarta ret ka istrina anu keur nginghak pok anjeunna teh neruskeun omonganana ibu
hayu urang susulan ka Purwakarta. Mangga apana? Jawab ibuna Neng Jeje hata Cipanona mani rembay. Sanggeus harita darangdos terus bae kalaluar maksudna nyusuan Neng Jeje. Barang tos ngoncian panto torojol teh Neng Jeje sumping anjeunna mani ngajenghok pedah ningali sileunyai. Babarengan jeung Den Ahmad sarta jeung indung bapana budina siganu ambek. Nya kitu deui Jang Wahyu hate ratug tutunggulan nyampak musuh di dinya teh eukeur mati tadi keneh. Manehna embung nganteurkeun sababeda karasana bakal manggih pisediheun. Tapi Neng Jeje mamaksa menta dijajabkeun bae atuh manehna kapaksa nganteurkeun tepi kadinya. Ibu, cek Neng Jeje hade teh bari ngarangkul ka ibuna. Montong rungkal rangkul sialon teh ngawirangkeun sia teh. Turunan ti saha sia teh Jeje? Kalakuan siga kitu. Cek ibu Neng Jeje bari ngababuk beungeut Neng Jeje. Aduh, ampun ibu. Kunaon atuh ibu teh? Aduh. Yung Neng Jeje teh ceurik ngadingdiwet bari nyolon todrek ti kusruk nyeri di babuk ku ibuna. Ibu, cek Jang Wahyu ngagorowok bari muru ka Neng Jeje anu harita ngoloyong rek labuh. Lain indung sia aing mah sato, cek ibuna Neng Jeje bari nongtak ka Jang Wahyu. Habak uhu ceuli Jang Wahyu diteungeul hade teh kuramakna Neng Jeje. Aduh, koloyong gebru. Jang Wahyu nyuuh kana taneuh leng karasana bumi alam asa muntir tina bawaning kulieur. Bareng Jang Wahyu ngagerung ku Neng Jeje kadengieun atuh gancang bae Malik ari breh Jang Wahyu rubuh gau Neng Jeje midangdam bari ngarangkul ka Jang Wahyu. Kang, aduh Kang. Segrup Neng Jeje ceurik ngadingdiwet bari nyekel ka Jang Wahyu anu harita keur nyuuh. Montong diceung-ceurikan sia Jeje. Geur ape pende anggur kaditu sia atah warah pisannya. Cek ibuna bari kerewek buuk Neng Jeje dijenggut. Terus harita teh heuleuh. Waktosna parantos seep mitra kaum dangu sadayana cak urang tunda heula ieu dongeng Neng Jeje dina seri anu ka-12 dinten ayeuna insyaallah. Dina dinten enjing ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna. Hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.